kusahanya. Kok abi biri timpuk tak gara-gara ngadaharan pare. Astagfirullah, ayam mana pakai hiji-hiji nang ditiwut berarti kudu tanggung jawab dah. Jadi ngaripukeun kolot, naon kolot, ayeuna hayam ditimpuk, kolot-kolot keneh anu tanggung jawab. Jadi ayeuna kudu ngaganti ya gope. Tapi ai kuringa mumpung mumpung kengke hayang ayeuna duit Pan kudu dicokot duit teh pan. Duh, ya kebon sirisak, can baruahan geuning ya. Mana tuh tegaduh artos. Oh nya abi teh gaduh ieu kita gaduh bade nagih sekalian ka abah nya gaduhun sametan ka abdi teh. Atuh mudah-mudahan sugan kemah ya buahan sirisak teh ya. Hayang buru-buru ka ada hasil. Nah, ieu can aya hasilna ieu teh. Lamun teu are sekalian nagih mah wegah ieu teh nagih-nagih teh. Jauhna ieu di Bogor tadi teh pan lumayan geuninganan ieu mah sekalian we bade nagih sugan iseng aya buahan-buahan gitu tapi karena geuninganan teu aya nya hiji oge. Apa? Belum apa? Kecap. Jang, kamana Jang? Iya rek meuli cai sekalian meuli ieu jajan ieu. Oh, abah aya teh. Aya di bumi. Oh, nya bari ka bumi atuh nya. Nya. Sok bari masih cai lama ke di antos di bumi sekalian. Nya, bah, urang nya. Ayo sok. Sirsak teh keterin buahan-buahan amang ngabiayaan weh ka pagawe. Karyawan oge 5 urang, rumah kali 100 nya sabaraha duit coba sapoe 500 hasilna teu aya. Bah. Banyak ya kabah lagi mudah-mudahan ya. Assalamualaikum. Bah, Waalaikumsalam. nuju naon, Bah? Aduh, gua teu ngareunah ieu teh lah. Aduh ieu bade perjanjian teh ieu kumaha ieu teh Bah ya ilaha illallah geus teu gaduh artos ya kanggo ngagaji barudak anu 5 urang. Coba ngobrol coba ieu teh atuh ya dipayun ulah. Teu ngareunah ieu teh aduh. Oh, atuh mudah-mudahan Pak Amang didoakeun buru-buru sembuh dah ya Pak. Keur perlu duit pisan ieu teh ya lah. Aduh, Mang. Aduh, teu ngareunah. Aduh. Aduh, naon? Nagih teh geuningan kumaha? Ieu nu ditagih na ngaringkuk wae, geuninganan panyawat naon teh, Bah? Aduh, biasa penyawat ayeuna. Aduh, Coronanya. koronangan meureun, koronanganana. Covid. Jadi ieu kumaha perjanjianana ieu teh, Bah? Perjanjian naon Hayam. Ieu kanggo ngaji ieu pan karyawan 5 urang. Jadi kudu kumaha ieu urusanna, Bah? Can sempet aya ATM geuning kartuna wungkul kosong. Aduh jadi kumaha ieu aya janji deui jadina, Bah. Nya kakarek ge ayeuna atuh urang lamun teu kieu mah atuh pan geus dibayar meureun aya itu duit saeutik rek dipake moal. Lain ieu teh perjanjian teh geus aya saminggu mah, Bah, ieu teh. Aduh, di mana teh sabar abdi coba hayo. Ya atuh urang kasih aya duit teh mana teh ngan duit na ge di mana geus kolotna poho. Jadi dia aya duit mana pergi gawe. Ieu boga duit sakieu. Itu tingali aduh 10.000 we heulanya atunya. Aduh, Bah. 10.000 we tah hiji 2 5 Geus lah, Bah, lemah dihitung, Bah. 10.000 we dah. Ayeuna 10.500 dibayar 10.000 tinggal 480.000 deui manyating, Bah. Abah aduh jadi teu tega narikna gini banyak kana nyanakna ge ieu teh. Atuh pan ari hutang mah ditarimakeun hutang mah tapi kamawat ge bakal ditagih. Samuhun, tapi kan abdinya teu tega nih nyanakna aya benar-benar teh eta mah aya acan di ATM canak mah. Nya atuh pan ATM na ge kosong kamarin nitah budak nomor PIN na geus dibikeun eueuhan cenah. Eueuh duitan jadi teu kaluar duitna. Kerek menta ka budak sugan di Jakarta sugan bogaeun. Atuh ayeuna kumaha atuh Pak janji deui ya mending geus ya pan sedengkan karyawan lagi wae. Atuh pan ieu mah seolah-olah ulah tepi ka
teu meunang teuing we hitung-hitung ngiri di hayam pae we atuh. Nya mang Aduh, Bah. hitung-hitung ngiri di hayam pae we. Tah ke ieu urang sakabehnakeun lah teu naon ieu. 5 7 8 10. Terus deui wah ieu 24.000 ieu 1.000 2.000 ieu 2.000 4.000 24.000 lah dah. Lah bah ieu mikir heula bah ieu atuh karyawan ieu karyawan amang kumaha ieu aduh dipasihan banyak kudu dipasihan 5.000 opatan 20.000 cek apa moal ipan aliman meureun lah Atuh kumaha we dah istilahna akal saakal-akal heula nu ulah nganalkeun nu mayar hutang atuh nu mayar hutang mah lamun keur aya alhamdulillah lamun keur eueuh urang sing sabar da kulantaran urang rek niat mayar atuh si amang meureunan hampura dina eueuhna can maot mah dibayar ke lamun geus maot urang tagih ka anak urang boga hutang hayam jadi incuna maledog hayam tapi kapaeh itu bejakeun hargana bara kamari teh 500 bah 500 nya 500 dibayar 24 aya mah kieu badah 20 dah opat nama kajian dah aya mah kieu badah aya mah geus aya badah jadi kumaha jadi amang aja teu tega geuning mana keur dering si abah teh ayeuna geus meser obat meser naon meureunan supaya buru-buru cager ku abdi mah maka ditarima ayeuna mah keun asugan aya anak buah mah kumaha we engke lah abah bari melarian heula anu sanes kitunya atuh kitu nuhun aya mah cepeng ku abah da ayeuna mah heula dah keur meuli bodrek ieu ge jadi pamere ti budak ti urang Citayam mere duit ka urang tadi pake ku abah teh pake meuli rokok kesana sakieu da ieu abah can boga rokok teu ngareunah mah teu ngarokok we heula anak tuh komo lamun dicanakeun moal mikinan meureun banyawa teh bah teh diubaran mah ayeuna mah engke heula bannya ayeuna mah geun heula eta mah simpen heula ku abah teu tega abdi anakna keun ka anak buah mah gampil dah heula nya atuh nuhun atuh ya ku amang kumaha didoakeun si buru-buru cager si abahna si buru-buru usaha deui sing digancangkeun beureunna mayar hutangna ka amang ieu amin tuh ayeuna mah jadi janjina kumaha ayeuna engke apa ngumuan cager bae bah nya engke mun geus aya lah panggih di mana-mana dibikeun atuh cenah ulah tepi ka ngahaja ka dieu pan meureun kitu ka dieu teh make ojek nuhun atuh ulah ngahaja-haja lagi pan jadi itu ka dieu teh make ojek ulah eta ulah ngahaja-haja jadi istilahna urang pan kudu kaluar duit ongkos keur ojek biasanya bari nempo kebon nempo sawah ka dieu nyimpang sugan beunangnya bah teh apa abdi ge dietakeun badah ayeuna mah laptop alamun dipikir eta mah mana tebih tuh hujan kieu kumaha lagi ayeuna hasil teu kumaha da bari urusan abah ari dicana Pak abdi teu tega meureunan bah heuh ayeuna mah tos teu naon bah gitu ditarimakeun tapi canakeun ka abah heula ayeuna mah kina sekalian dah nya nuhun atuh nya nuhun atuh ku kaikhlasanana istilahna teh insyaallah hari hutang mah masih kene ditagih mah sok sieun ditagih di akhirat urang mah wah tuh nya Pak ai di dunya mah loba inyeumeun loba pentalun ka anak lamun ditagih ka di akhirat rek menta ka saha riweuh bah henteu di akhirat mah moal dibere pokona mah urang mah tepi ka maot lah istilahna mah insyaallah dibayar ke ku anak ke gitu nah ku urang ke ari masalah hutang mah penting kan lain urusan jeung polisi lain perdata jadi lain pidana tapi perdata jadi istilahna urangan urang aku boga hutang di dinya aku ngahutangkeun satungtung urang sanggup mayar hutang insyaallah gitu tahu urang jadi istilahna duduluran mungkin rapet pan mungkin minang ngireun ka dieu gara ieu neng ngadieu neng punten pangyanakeun ieu pangyanakeun cai ya si bapak ieu eta di nya dilebet sok sanak sang eta di dinya aya ieu nya aya nama kieu kulantaran kumaha coba bah ayo ayeuna urang buru-buru balik ke hujan nanya bah ayeuna buru-buru balik oge hujan lain mah urang ieu lah waduh naon-naon ieu bah tambah betah wae ieu dibayar pisan pulung sampe goreng sampe nih bah aduh ini bikin betah tuh kebenaran hujan kieu disuguhan kieu naon atuh aduh da di lemur mah kebukan naon keur boga sampo unggul neh alhamdulillah bah bah ai rajin mah bah di lembur mah
Kamu gaduh sawah seueur mah. Sok dilihat. Oh, nyoba ditampinya banyak. Rokoknya di mana rokoknya? Boga rokok tuh. Coba dicobian sampurna ke teh ya. Ayo tuh, ayo. Tah, rokok tadi incu meuli rokok ya. Nah. Sok kali coba. Sok. Dah. Nya hari di lembur mah penting mah bisa dahar. Nuhun alhamdulillah ya. Nya kerendahan hatina nuhun atunya. Alhamdulillah Bang, nuhun Bang. Iya, erek dipake meuli bodrek ya. Nya mudah-mudahan didoakan si mudah-mudahan sembuh deh Bang. Sing engal kabayar hutangna banyak. Ya amin ya aduh. Siraminya yang hutang kieu. Geus kolot mari pueu terurut ya aduh. Malu Bang. Ternyata Malu Bang, semua bah lah. Aduh. Lihat Sok maaf ya bakal ganggu Bang, maaf ya nya. Nya. Nuhun urang kadatanganana heuh. Nuhun pidoana sing buru-buru cager sugana urang menang milik. Lamun atuh cenah urang teu bisa liar maot mah anak urang ieu. Da ari umur mah aya paribasa cek batur oge. Dikukur dina ki batu sayaran dina ki teja ari umur tara tangtu pangeran tara bebeja. Tah ku kituna kulantaran tara bebeja bisi ieu mah nya. Bisi gara-gara ayeuna kitu tah mulih ka jati mulang ka asal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat tadi kana maot mah kitu tah lain hayang maot lain mung hirup maot teu hayang gitu hirup eukeur gitu ngan hayang mah sing babari milik we bisa mayar hutang gitu sieun jadi rereged di akhirat gitu mah. Ya ini mah kebah namanya. Kudu siling hampura, lamun panjang umurna, mudah sing panjangkeun, lamun amang abah gaduh sametan berenang ke abdi carioskeun ka putra-putrana beureun nya. Ya gitu. Tah, abdi moal lami ayeuna mah. Bade permios we, datos lamit jadi asa ku isi ni lamit teuing na gitu. Kopi beakeun kopi eta beakeun. Kopi toseep sagelah geuning sabu toseep ayeuna mah. Alhamdulillah aya incu mangnyeunkeun kopi lah. Heeh. Oh ya, Hampurannya banyak. Nah, si buru-buru beraca gerbah. Heuh. Permios teh banyak. Nya.